Arjuna sakedapan betenawang sumarganipun peteng pengali. Dangu-danguan dika. Aduh, ampun kaulanun Kangjeng Rama. Kumaha? Tibatan putra kedah pecah belah antawis dulur sareng baraya ma ampun. Tah ieu ya. Lamun tulus bebesan anjeun Bima dordar pasya. Ngarepkeun deuk? Henteu. Margi sakabeh jelema ngarepkeun kana kaslametan, ngarepkeun kana kabagjaan. Ieu. Salamet dunya, salamet akhirat. Eta sararea oge. Timalan upami tulus bebesanan teh kitu jadina leres. Balukarna teh eta. Tega moal. Kumaha tuh? Nya langkung sae urang batalkeun bae. Kumaha Ki Jaro eta mah? Nanging aduh ampun Kangjeng Rama. Naon? Teda teuing wirangna kaula upami ieu dibatalkeun. Wirang kumaha ai Jaro? Wirang kumaha ieu? Wirangna teh ieu teh parantos uninga masyarakat sadaya. Parantos guyur salemur ear saja jagat paripaosna ireh kaula teh bakal pesta di dieu. Kari-kari ayeuna batal sakumaha teuing saurna jalma-jalma. Jaro kaulanu di dieu kadar rek kawinkeun budak jadikeun mah jadikeun we atuh. Eta mah soal kecil ceuk basa urang jar kata teh mah. Perkawis alit eta mah yai. Sumuhun ditikahkeun ka saha pun anak. Kumaha? Dikawinkeun ka saha pun anak. Aya. Aya kumaha nya aya we pokona mah asal dibatalkeun di Gatot Kaca. Beres. Nya beres si budak mah kawin tetep. Ya moal jauh jodona ge. Timbalan kaulanu yang kadenge ku dewe kudu dibatalkeun cenah. Iya biasa urang. Gusti mangkaning kado geus dibungkeutan we. Mangkaning geus dieusian sagalanya. Geus dieusian marmot 3. Doma genep 11. Aduh. Dina kado teh dibungkus kudus. Nya hulu kereta api deh. Hulu kereta api genep. Kumaha geus kieu? Nya ceuk dewek oge. Kumaha? Ai ngan ceuk kolot. Kumaha cenah ceuk kolot teh? Ai kombayana teh nganu ngaharti. Ai kom teh komunis. Ai bay teh bayangan. Jadi bayangan komunis. Ayana ge di Astina asatina kecap asaetona. Ai hartina teh asaetona teh tempat setan. Rajana ge Suyudana asatina kecap Suudon. Nu matak aduh naon? Kita tadi ge dewek haneueul we datang manehna teh bisi kumaha onam ai pek teh geuning onam datang ku sorangan. Lain teu sangka jero nya bisa medarkeun kitu Suudon saja. Ai dewek mah na sakolana ge luhur. Di mana sakolana? Di STBA genep bulan. Terus STBA hartina? Hartina STBA. Ah peternakan babi lain. Wah, jauh. Jang kumaha tugas kieu? Naon cenah teh akang sering jenggot coblak ke cu? Ejo. In. Lain dek nunutan tidak tadi mah. Oh, barang ngadenge cenah ieu. Oh. Pikiranna jelema masih ngarah ku gaji teh. Oh, lain ku kituna in ai sare mah nya perlu hees. Hees oge. Jadi gawe mah naon. Ah, kumaha dewek ge lah. Naon? Gaji hayang gede gawemu. Ya nu gaji hayang leutik kecuh. Atuh heueuh. Oh. Jadi perlu rajin gawena. Oh, da tu dewek teh memerlukan kondisi yang lebih kuat. Kondisi teh pikiran lain. Heueuh, lain beja-beja cenah ieu cek kadacangan komayana heueuh jo. Ya. Heuh? Nya. Dek naon cenah? Buka tuh. Ngadengekeun dek di dieu in ah. Oh, sare atuh ngadengekeun. Oh, urang gapleh we cuin. Kitu jaro. Timbalan kaulan
lamun ayeuna Gatot Kaca dibatalkeun ku Ki Jaro yakin poe ieu keneh bakal anu ngalamar marahan jelema nu ge bakal aduh Jaro lain jelema jore-jore pasti eta budak teh bakal menangkeun jodoh anu patutos tur eta jodohna teh budak lalakina teh bakal hurung nangtung siang lempang buru diru buru dipantong ngaleun teh imah bakal senang bakal nyugemakeun asa Jaro ngabatalkeun ka itu ka Pringgandani harimi syaratna ho pikir eta mah ku Jaro ama moal eta moal ngajonglokeun jadi anak atuh eta mah butuh meureun ku salamet heueuh kudu dibatalkeun atuh henteu nya teh naon ama mah ngabejakeun saking kunyaan itu rei nya atuh urang batalkeun bae heuh kumaha Jaro kan kudu kasaksi ku ama cing sok urang ngadamel serat wae urang ngutus Sumitra yen netelakeun Gatot Kaca urang batalkeun kumaha Jaro cing sok bade dina waktu ayeuna kaula nu ceng lajeng Arjuna ngadamel serat cekan ieu kaula nu bener kahatur aceuk ratu lenggahing karato nagara Pringgandani SH naon SH teh Jaro sareng hormat oh sareng hormat suka teh susut hirup nya hong syukur bener aduh oh bener-bener jadi dek kusaha dek ajukeunana bade kupun Sumitra calukan deui Sumitra agan disaur deui geuning itu juragan pati diangkir deui saha mangna sumun salira heuing tapi damel kaulanun kula pangapunten kasepuhan wayahna Sumitra ieu surat kudu dianteurkeun ka mana kaulanun anjeun meunang pancen lumampah ka Pringgandani haturkeun ieu serat nyaeta ka aceuk ratu di nagara Pringgandani tapi damel kaulanun serat naon anu penting mah anteurkeun wieu teh perlu nyaho tapi damel sanggup unyuh sumangga bujeng hingga ka punut marganing tanagara pati kasangakeun kaulanun sakitu menit aya ongkosna aya kalau habis eueuh menta amit lugai nira terus lumunur mimitin nirayang rana niraya lumunur mimitin nirayang rana tene ira samia ontur seking pangkonana dipati aduh ukau lagi geus katempo yakin nya teh surat ngabatalkeun kumaha geus dibikeun kumaha teh dibikeun kumaha Gusti Ratu pangapunten ieu kaula ti Madukara utusan Gusti Pati. Aduh, bade ka mana? Dawala kaula menang pancen pikeun ka Pringgandani. Duh, naon baeud euy. Lain meuni hasem budina ka dewek kitu. Beda ti sasari. Naon euy? Juragan Pati Sumitra baeud. Biasa nama berat biasa nama. Ya, saya can gajihan mah jelema mah kitu da. Salah honor. Heuh, kurang kita bonus. Naon bonus teh? Si beleguk bonus kah kanan beurit racun beurit. Nya bonus acara. Heuh. Oh, syukur ya Rabb. Teu pinoda mah kaulanun sakitu ama dek mulang.
atuh saya nama kulem we sawengi deui mah kumaha kulem aing ngagung ka sono mana mah moal esot kadeudeuh moal eueuh kanyaah moal laas teu pinoda mah ama dek balik ari ieu angge dipati karena da pugu penak di jalan sareng mangge bade naon atuh je teu pinoda mah rai leres akang teh anu mawi dongkap aya hal anu bade didugikeun ka rai naon kaula nu ieu akang teh punten paman saya sok ngalih punten ka pengkeran paman saya naon sok akang dongkap ka dia tidak puguh penak di jalan sareng tuang rama guru leres wireh akang teh mangul utusan anu jadi ratu meman timbalan anu jadi raja timbalan kengeng pansen rehing Rai Prabu Syudana teh kagungan putra pameget kakasihna teh Raden Lesmana Mandrakomara uninga Rai oge aya teh urang kalih teh gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega kana dahar leuwih wa asu pamalumpat ka tempat sare dan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling ari eta budak teh panyakitna teh panyakit asmara beda jeung penyakit biasa asmara kumaha asmara naon asmara rengkor kitu nyaeta katari kataji kapati-pati kapentang asmara gama ku tuang putra Dewi Pergiwa kaedanan terus dayana purwakan dongkap pada teh yasana sakang teh bade nyangakeun ieu serat panglamar ka salira nah asa cocok pisan aya panglamar ti nagara Astina manawi bahan katampi tuang putra Dewi Pergiwa teh maksud bari pilileuheungkeun ku putra mahkota ti nagara Astina pura Raden Lesmana Mandrakomara ieu tawis ti nagara Astina neuneun kadeudeuh nunda kanyaah ka tuang putra Dewi Pergiwa moal patos-patos akang wantun kitu upami henteu parantos nguping rehing Gatot Kaca parantos dibatalkeun tadi nyangakeun nah hari tampi sareng henteu akang nyuhunkeun walaran aduh kaulanu ke bade ngiring jabung cuma lapung mang ieu jaro kaulanu kieu pangapunten Ari Arjuna ti baheula jeung para Kurawa Dordar leureuh parbut naon nyaeta nagara Astina anu sabeulah Pandawa dibikeun henteu di dieu kasempetan teh kasep kasempetan dina jero kasempitan mangpang meungpeung pardu kasamut sunat kalampah teh ku urang teu kapimilik nagara Astina leureuh cugan ku anak incu urang tak iya jalan ayo pucuk dicinta ulam tiba cek bahasa Jakarta teh mah pucuk dicinta ulam tiba aya jalan ku memundas mogok bagi gorowong monyet naik di bere taraje bemo nabrak setum nah ari paman cuk leres kaulanu teu kurang eta nagara Astina meureun ku anak incu urang ayeuna buktina pan Pergiwa teh anak jaro dikawin ku Mandrakomara engke anak atawa incuna teh moal henteu deui bakal neruskeun karajaan di nagara Astina tetep nagara Astina teh bakal kapimilih ku Kija jaro moal ka mana jigna moal ka palangnya atuh ditampi ieu panglamar cung geuning kudu ngarti mah ya ai jelema ngarti ai jelema terkemuka jelema terpelajar intelek masina cara emang biji di komplek oge bedahan anu 5.000 nya
Hak syukurnya. Ditampi dupi nikah kenana. Tah, kumaha nger? Nyangakeun paman bade sakantenan naroskeun ka selera etanganana. Ai ngawinkeun mah geus dina tanggal 17 teh. Anu dik dipake ku Gatot Kaca teh poe Senen. Tong dirobah deui teh mah. Ninggang dina naon teh sepuh ninggang dina naon? Ninggang dina sabda pandita. Ari sabda. Oh omongan Ari pandita. Ari pandita teh jelema linuhung. Jadi ninggang dina nya teh omonganana baka eta hade baka mati. Imalan kaulan kitu leres. Heuh amat teh meureun ke dina poe Senen di Sabtu meureunnya. Nah, Sabtu amat datang seserahan ka dieu di rapalanana teh budak teh urang poe Senen. Teu pinoda mangan amat ulah undang-undang. Rencepan si duru isuk. Anu penting sukses. Imalan kaulan nu penting sukses. Meriah. Leres kaulan sakitu. Ama dina poe Sabtu bakal datang seserahan. Saya atuh pamikitu macarana diantos pisan Kang Jeung Rama. Jaro kaulan heuh sakitu meureun ama teh lain kurang sono ieu teh. Meureun kudu di ditu teh kudu tatan-tatan sasadiaan keur bawaan ka dieu. Jingjing bawa teh. Kur jingjing bawana ngan hampura bisa aya kakurangan dina waktu seserahan datang ka dieu menjadi hampura. Leres kaulan sae sanes eta anu dipamrih nanging urang salametan we supados salamet punana. Nya syukur. Kaulan akang oge sami we bade sareng deui we wangsul kana gadastina. Jadi ditampi we panglamar. Parantos ditampi. Nikahna teh poe Sabtu urang ka dieu seserahan. Nikahna mah poe Senen teh we. Teu pinoda melaturahi dina waktu si akang maksud wangsul. Sae mangge nya kitu kasep heuh derakeun jeung salamet. Salamanya ka Sumatera ka Srikandi terutami. Leureut. Abi manyu atuh dina wangsana kawin budak teh cenah ka dieu. Sae sakitu ama pemirsa. Internet tino pihak kalepatan. Henteu naon cenah hayang. Ya anger. Leres paman. Teori kolot karena lamun teu make jalan kitu mah kumaha deui atuh. Itu nama. Ya pulang garaga menengolok mangkan. Samraptanipun surat ambal-ambalan ieu netelakeun aya tamu deui bae. Teu aya sanes pibesane nyatana. Ojo kaget. Datang merah. Waduh, umane mau pamulingan rana. Dan rasa miapa anak raka. Datang merah tangan demane mau pamulingan rana. Dan rasa miapa. Dan rasa miapa. Ya, Semar sapala putus aya di payunan Arjuna. Kakang Semar aya ieu nun. Hadu aya anak. Tapi noda maji simab dipun Semar Badranaya ala lajrih temenan ieu ngadampa pagelaran anu sakieu harurung harerangna anu tara-tara tisasari simab di ngadampa pagelaran atuh dina waktos ayeuna kenging panyaur ti salira panjenengan mangga aya pikeun naon ulah lami teuing simab di aya di dieu ala lajrih kokompodan dieu nu Wayana ngadampal ye pagelaran mangga aya pikir saeuna kaulan pangaulaan umur-umuran ieu
asup ka jero deui. Muni harurung harerang eueuh calacah anu murag. Menang beras kuring. Ti dicuna suruh beri mah. Aya pikir saeun naon Gusti? Aya pikir saeun naon pangaulan? Ieu kadenge yen di luar ika jauhan keneh Kakang Bima. Sumuhun katinganon. Sumuhun sieun. Kakuping ku abdi ge ulah kaget cenah san. Aduh, ampun naon san teh, sersan, Lain besan maksudna mah. Oh, ai besan teh kumaha teh pencakina teh? Besan mana akal budak awewe, kuring bukan budak lalaki. Heeh, Tuluy kata brak bemo. besan. Eta besan. Jurig. Sedih apa aing? Lain gitu besan mah lain. Besan mah di mana siling boga anak, eta besan. Ditabrak beca. Oh, Seruana. Kitu kumaha yun? Kumaha lan di mana sumping Kakang Bima ka dieu cenah meureoskeun pastina oge. Sumuhun. Aya semah saha cenah mun ka dieu omat ulah dibejakeun aya tamu ti nagara Astina. Saha-saha anu ngabejakeun awas. Beuheung pigantinana. Bapak kaget meureunnya. Kelo sia. Belegu bisa meuni murah nama ka aing we saware. Oh. Awas. Wuluh, sae mangga nu kadejang mi HP biwir su. HP biwir nu guring geus kana teuing teh. His. Kun Sia. Ni apa bibir teh ulah cekcok. Bibir kudu dijakatkeun. Oh, sugan biwir kuring kudu dijakatkeun gitu. Tumening nun. Aja kaget net besan. Wilujeng sumping kaulanu. Ujak. Kade ulah ka mana-mana. Ampikeun ta dompet bisi ribut. Boboan leung ada. Ayana. Siangnya mah. Aja kaget net. Pinoda mangahaturkeun semakaturan rawuh kohoyong panjenengan. Tak terima net. Cager besan. Sae Hol. sareng saha Kakang Arya. Aing sorangan. Tim munggul pemenang aing. Dek kapringgan Dani. Leres. Haturan rawuh juragan ageung. Bar. Iya dong. Tak terima mah. Sabaraha poe si Semaraya di dieu. Parantos 3 dinten yun. Ngabantun suluh abdi teh. Nuhun. Bar. Di sim abdi ge teu kantun ngahaturkeun semahaturan rawuh sih. Bot. Terima bot. Tuh, sae. Nuhun. Ieu abdi ge teu kantun. Wala. Terima wala. Walau diterima walau. Nah, Abdi aing bebesanan jeung si Jenet wala teu sangka. sumuhun ulan tareh kagungan putu. Asik. Aing teu boga inju. Aduh, juragan agung we. Ngadenge barudak ayeuna meureun. Asyik cenah aing teh boga isrud. Temunggu di kasenian pamilekeun jangan lupa sanes gajah keawonan
saha nu rek ngahargaan ade di iwati bangsa sorangan cinta kana kabudayaan sami cinta ka bangsa sami cinta ka bangsa kuning awayang sawangi nu sae awak kasaksi apa gitu menangetan nu sayakti jiwa narati gunung lumungsur ti pangtapa menggapa muda nuju nuntara lali ka bangsaan mang ii aya jipang peperangan susarang dajaka Dina sagala pangan urang teh kedah sapikir urang teh Ratu Galuh